si Mang Egona layar. Bau di sana mah. Gila gagal ini. Gua kaget. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan Usep Bangor. Kali ini kita seperti biasa ada di alam. Kita mau survival di sini. Tempat ini habitatnya biawak, teman-teman. Biasanya jam segini, jam 11, jam 10 itu biasanya si biawak suka berjemur, ya. Oke, kita lihat yang ada aja, ya. Gak harus biawak, mau ada penyu ataupun labi-labi kita tangkap. Jangan, kita mulai dari sini aja teman-teman. Kita turun dulu. Mau kita review dulu lubang-lubang di sini. Apa isinya? Kita rogo. Apakah ada kehidupan? Lihat. Hirup teh mikir we tuluy sahaban poe teh. Tiap hari ngelapan meja kabeuki teh. Kieu cara nama abdi teh sanggup Gusti, mending minta diserahkeun we ka salaki teh. Teu sanggup abdi mah kieu cara nama. Gak ada euy. Indahnya nih pemandangan sawah. Mantap nih. Ada lubang teman-teman. Kayaknya ini letaknya. Nuki. Aduh, aing mah. Singa aja nih, gimana sih nih? Apa ini nih? Pempes nih. Pempes nih. Sembarangan aja nih. Ada tainya lagi. Lempar lagi nih. Nah, ini. Tuh, balik deui itu nu tadi euy. Apa poe minggu ya cuaca geus kieu ya. Apel jadi anu mah. Apel. Buat ya. Buat ya. Hari ieu sahan teu kampus ka dieu jorokna teman-teman. Kita belum dapat nih. Nyari lagi tempat yang bagus. Air gue bau di pisana ini mah. Kieu tak. Pusing aing warga micin sampah di dieu atuh dak aing ah. Rete balik deui ieu teh. Tah, euy. Jauh kan tuh. Ini pemandangannya indah sekali. Oh, hei. Apa ini? Naon ieu pempes budak? Lah. Dan ada makanan. Keripik. Mantap. Saya.
Kok gue bisa salah tuh? Iya, balik deh. Saatnya kalau kan gua jimat ya teh, gua aing gua balik. Balik jimat. Ya Allah, abi kedah kumaha Gusti. Salaki we can balik di mana can nyangurang teh. Ya Allah, pilih pecat jadi salaki ke cara nama. Aing minta cerai lah. Ma. Ulkeun. Mana teh jeung emak-emak rai. Itu kalau ten saha ngegeuleih di ditu aya. Ieu teh saha? Tak detik lagi beresan. Naon udah beresan naon? Kalau si bapak ngantin lain anu di beresan ku sorangan sundit teuing urang mah beberes kamar bapak maneh. Pas dan nang kieu. Ai. Dengan padaharan. Nang kieu ah. Main pikeun ka pamajikan kieu lah. Aku dah gitu caranya. Ya kumaha? Si buruan, mata teh boga duit jang. Pikeun pamajikan udah digoreng lah. Kurang jajan kumaha. Nya eta ka bapak maneh. Patut tinggal aku lagi. Lah nya kita saha boga bapak sih kitu patut urang ge sude. Mana baheula make milih kitu aing. Nya atuh jang ali ujang teh eta acis teh kanggo naon? Eta yang dijang cilok anu aya hajian rebutan. Cilok nu di mana sih Mang Udin? Mang Mang Udin apa Mang Eko? Heuh emang Eko, Mang Eko, cek Mang Eko bejakeun cek emang nganjuk heula, ke si bapak balik dibayar. Mumpuk lama da cenah kudu cash. Cuma tuh teu boga duit jang mana tuh, seperak-perak acan mah teh. Jang ngomong lagi cenah mung jang 3 mari kita dibayar, damang bener ieu mah cenah 1.000 perak. Nya geus satu kedagon bapak maneh kedeung balik. Mung yang aya. Nyangket udah bapak maneh balik we atuh. Da mah boga duit. Nah, tuh bapak maneh tuh balik tuh bapak maneh. Geus ka bapak maneh lah minta duitna. Mun aya ngabeak tadi oge da kebeakeun mah teh. Bisa digawe sakedeung lo ngamperkeun bapana. Pak, tuh Pak Bu. Iya. Pak, ari bapak geus di mana? Ieu indit isu jam 1 balik balik. Pan usaha. Iya naon ieu? Eta Naon? goreng asakan. Asalkan Goreng, mau goreng, duit goreng. teh, mau duit teh budak ini. Eta dahar lah we heula. Kumaha sih bapak teh? Ih gerak mau nu kieu. Kumaha teh ujang? Daerah tadi ku batu Nya geus atuh tong jajan we atuh. Geus icin urang teh asalkan ke bapak maneh. mung yang cilok. Nya geus kumaha atuh? Ngandung heula teh ka Mang Eko. Ada mung merah atuh batu mah mareuli aing. Kan bae isuk dibayar ku emak bae, isuk marek ngajual Atuh petang. di rumah juga nganyuk ke daerah mung batu mah. Rumah. Nya ke heula atuh jang. Da atuh boga duit gimana ayeuna atuh mah jadi pusing bapak maneh teu usaha. Mana beki jajan. Atuh da waktu da kuduna kolot ka mere duit ka Nya budak. teh kitu ujang geus kitu usaha tuh. Atuh sauda usaha naon ari urang mah da kolot gitu. Kita ngajarkeun ayo 1.000 mah ikeun naon teh poe mah 1.000. Dak teh, mending ge urang asakan ieu teh bapak maneh mawa naon ieu teh. Ieu. Naon ieu teh bapana budak teh mawa nu ki patut. Poe dana kegunaannya. Bapak. Bapak naon ieu bawa naon ieu? Ih, ini gareuleuk kieu nya urang mah teresep ah. Jang. Si Ujang teh ka mana hayang jajan Ujang? Kan dieu. Duit euy. Hayang duit loba hayang maneh. Jung dia meuli cilok sing lobanya bejakeun jeung si Emang Ekona aya tah. Keur maneh ti bapak maneh tah pegang mah ieu. Balik ke mah. Ya lain goreng. Mah teh. Balik teh. Wah ini. Kan coba ya teh. Gonna break my heart. You're gonna tear it apart. No matter what you do. Hey everybody, this is DJ Andre Mixer Manado. Please welcome Airport.